naon bi? Iya Cuk Uti kenung jeruk hoyong teu. Ih aingnya iya jerukna impor lain. Soalna lamun lain impor sok gareuleuh komo pelak urang-urang mah nyaleungeunna harideung roromeheun. Ih make sarung tangan teh ieu teh ngalana. Make Cuk Uti kita sarung tangan geura sok da bersih ibi oge. Ari ieu masekna make sarung tangan teu. Sok. Ajaran asaan. Soalna lamun teu make sarung tangan teh gareuleuh bisi ieu tararepa ih. Atuh ibi oge da piraku deui atuh aya penjaga kesehatan ibi ge Cuk Uti. Nya heueuh atuh tetanggaan jeung abi mah kudu jaga kesehatan ulah sok diajar jorok. Ini ngaruhi kieu ieu teh. Nah asa aneh bi rasana teh. Aneh kumaha itu Cuk Uti? Asa bau basreng jeung asa bau hanyir deh. Apaan kamari teh sarung tanganna menang menta Cuk Uti? Di mana? Tinu urut ngalahirkeun ti dokter. Naon ari ibi nya ih ibi mah atuh meureun urut nu ngajuru urut ngorowot etaeun orok meureunna. Pantesan bau hanyir jeung bau basreng. Ih aing ulah sok sedihan Cuk Uti pamali namni legeg-legeg teuing. Sia katipu ku aing sia Cuk Uti ulah geuleuhan sok loba anak. Karasa tah.